Abdi mah singkat baik Kiai nu hebat nu hebat manu tatadina mabok barang rajaban eureun mabokna, nu tatadina judi barang balik rajaban eureun judina, nu tatadina maksiat barang balik rajaban eureun maksiatna kasih kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Nu paling istimewa mah jelema nu daek berkorban luar biasa tanpa hayang luar biasa. Di antarana mengorbankan hartana hayang mardotillah teu hayang hebat, ieulah jelema nu luar biasa. Dibandingkan jeung jelema nu bisa hiber, hebatan keneh jelema nu boga harta. Nganapakakeun hartana tanpa hayang luar biasa, tapi sebenarnya luar biasa. Ai, kiai koski itu. Lamun urang nyandung hayang luar biasa, silakan. Tapi lamun urang disadungkeun ku pamajikanana luar biasa, hebat tamakos itu mah. Boho. Tungguan ku urang tah pamajikan anu ngizinan datang ka kiamat sugro. Malaya.